Mitra Anu Mulia Wilujeng tepangdang sareng acara matu dongeng enteng panggoberah mana Mangjaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna Panji Wanara. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka 46. Para mitra anu mulia manga urang teraskeun dongeng nu judulna Panji Wanara. Para wargi sadaya atuh mangga kumaha terasni dongeng sabada harita kirak-sirak sabung kayak nepangan Kangjeng Raja Prabu Rangga Pandika. Mangga urang lajengkeun. Kangjeng Raja ngahuleng miraga meneng salami ngabandungan cariosanana mamar sirak sabung kayak. Nyakitu nyimas Dewi Nawang Asih gitu nyarios naon-naon nu aya mah manahna bingung najan aya ari rasa bungah mah ngan Pati Winata nu masih keneh tenang nu mawi harita gepok cumarita. Cobi mangga teraskeun cariosan kireksi Bungkiang Bungkiang Mama Resi raksa bungkayak kuring ngapanasaran ye. Nyaho gatuh kukuring dijelaskeun Winata. Ngaraan jika jeung Kangjeng Raja bisa nangtukeun sikap kieu geura yeuh. Cing kumaha Ki Winata mangkina ngaraos panasaran. Kieu geura Winatanya. Geura regepkeun ku andika yeuh. Ku ayana kajadian-kajadian kitu nya para rahaya teh nya eta usul ka kuring supaya ngereunkeun Kangjeng Raja nu geus ngalantaran ke rahayat sangsara alatan ngantep anakna nu jadi monyet mandahong diantep karep sina ngacaukeun sina ngaruksak nagara jeung rahayat kitu. Tak kitu moga anika sing percaya kana omongan kuring Ki Winata. Pokona mah raja ieu direformasi. Aduh. Bener kiraksa yen rakyat ayeuna keur nyawalakeun kajadian riributan di negara. Bari jeung anu geus ngacaukeun teh monyet manahong jeung monyet liana, bari jeung dibantuan ku jalma pangasuna. Bener kaula moal ngabohong Winata. Rahayat saheng malah mun teu dihalangan ku kaula. Aya bahan baka daratang kabehanana baka tumplek ka dieu. Keur ngacaukeun ieu ka aya nagara. Baris mateni ka Kangjeng Raja ngan dihalangan ku kaula. Nu akhirna nya nurut nepi ka usul supaya raja dieureunkeun tina kalungguhanana kitu. Nya rame usul jeung liana ge. Usul naon? Usul ngeunaan pirajaeun gaganti Kangjeng Raja nu ayeuna nganeg. Saha cenah? Nyawa deui angin Ki Pati Kunjaya. Murid kaula nu gagas sakti mandraguna. Masagi ku ilmu panemu, kasipuh ku pangaweruh, kapatri ku pangarti. Nu geus ngadeg raja di dieu. Tah kitu. Tenangna keur nyariosna kiraksa bungkayak. Bari harita teh rutret ka sakur nu araya di dinya. Bisa pisan atuh ngarugari gelebasana teh kiraksa bungkayak teh. Bubuhan geus biasa kana urusan anu kararitu mah. Atuh puguh we kangge Kangjeng Raja Prabu Rangga Pandika mah lirnu dibentar gelap tengah poe ereng-erengan ku ayana cariosan Resi Raksa Bungkayak teh. Benten deui ari kangge Patih Kunjaya mah ngarasa atoheunaker ngan ari keur nyimas Nawang Asih bungah aya atuh. Da ka adi keheul aya dapan raja nu ayeuna ngandeg. Di henteu-henteu ge nu jadi salakina. Tapi Ki Pati Winata mah tenang sikepna teu geumpeur. Teu aneh oge teu ngarasa atoh nu matak imut we damalna. Imut anu ngabogaan maksud anu mandiri. Tah nu matak ayeuna kalayan minangka wawakil atuh ti Pati Kunjaya. Oge ngawakilan rahayat anu mangjuta-juta. Mangga atuh Kangjeng Raja geura lungsur, geura liren, geura lengser ti karajaan pasrahkeun eta tuh kalungguhan ka Pati Kunjaya nyaeta murid kaula teh.
Nyarios narasi raksa bungkayak bari neuteup seukeut teu ngiceup-ngiceup ka Kangjeng Raja. Kangjeng Raja nuti tata dijempe lir upamana nuang wajid heug murag kana taneuh nu kawitna amis lami-lami karaos ngeres atuh keusik tur beuki peureus tingletrak lir ngadudutan jajantung ku ayana cariosan Resi Raksa Bungkaya. Pang-pang nama make menta nagara menta kalungguhan dibike diserahkeun ka Patih Kunjaya. Jalan make alasan majarah hayat nu menta atawa usul nu mata karita Kangjeng Raja pohara benduna lajeng ngalejeg para mitra sadaya lelempangan bari pokna kedalisan tina sorana hohoa. Kurang ajar Andika Resi Edan, ngomong padu disada we, ngomong sangeunana Andika Resi Edan. Hah? Aduh bisa nih menta nagara menta kalungguhan ngajabel ieu kakawasaan keur si Kunjaya, tapi kula lain budak leutik, kula ge perlu bela diri deul kurang ajar sia Bungkayak. Ulah sangeunana ngomong teh sia deuleu. Kaula mah betayang seuri Kangjeng Raja, geus puguh Andika ieu. Apaan geus sejelas kasalahanana, geus numpuk dosa perdosaanana, ya ku jalana boga anak sato heug diantep karep sina ngaruksak nagara. Hayo make rek bela diri sagala. Bete boga kaera geuning Andika teh euy. Rajana nahaon kitu patut. Wah, kurang ajar. Aing ngarasa yakin naker ayeuna mah yen antara Andika Bungkayak geus gawe babarengan sapongkol jeung si Kunjaya. Hei Kunjaya, yuk kaulan. Tegeugna karena malanana Patih Kunjaya bari males molotot kawas ka musuh najan nyebutakeun ieu oge. Kunjaya, maneh geus saihwan jeung nu jadi guru Andika nyieun jalan keur ngarebut ieu nagara ti kaula. Bener henteu? Bener kumaha? Edan sia Kangjeng Raja ngagejling bakat tingku amek-amekan pinuhan nu kapihakna Patih Kunjaya. Kurang ajar sia setan, aing teh taya bedana jeung nulungan anjing kadempet. Ti heula sia ngagepor hayang diangkat jadi papatih nagara, kari-kari ayeuna geus jeneng kalah nyegag deuleu. Patih Kunjaya teu nemala naon-naon nu aya mah ngan duduk di lakwe, ngan ari nyimas nawang asih da sieuneun anjeunna ge disakompet daunkeun, disahurun suluhkeun nu matak engal nyarios, bari ngebrehkeun ka nyaahna atuh ka Patih Kunjaya. Kakang, mugi ulah dugi ka kagungan sangkian naon-naon karai Kunjaya kakang. Ieu mah kalepatan Mama Resi Raksa, mugi pun adik mah ulah kacacana kakang sing percanten pun adik mah taya kalepatan naon-naon kaulauna kakang sing hawatos. Cempe sia nawang asih. Cempe deuleu. Aing keur nyarita deuleu. Kangjeng Raja nyentak kabari nu kanu janten garwa. Kakang, mugi kakang ulah nyiksa nganiaya, ulah kagungana asangkian awon. Kapun adi teh kaulah nun kakang. Jempe sia. Najan kumaha aing boga kayakinan yen maneh geus sapongko jeung si Kunjaya ngajadikeun anak aing jadi monyet jeung kuya. Bener henteu sia, ha? Teu rumaos kaulah nun kakang. Nu bener sia ngomong teh. Leres kaulah nun, teu percaya aing. Campe sia. Nyentak dina swanten ngajlebet tarik naker, mata katorekan teh lain bobodoan. Kitu kaayaan Kangjeng Raja anu mawi benduna ge kaka niwas nawang asih sami atuh bari tosa kagungan sangkian awon utaya papadana. Kulantaran sieun Kangjeng Raja akhirna nyiksa kanu janten raka, atuh perlu dibantuan ku Patih Kunjaya. Mawi Patih Kunjaya lajeng we cumarios ka nyimas nawang asih. Aceuk, cicing-cicing we aceuk mah ulah pipilueun kana ieu urusan. Sareng teu kedah melangkarai, sareng mugi aceuk masing percanten yen rai teh saleresna memelaan karahayat sakumna pangeusi nagri Mandalawangi. Jadi kumarai we nu bari seueuh adi pokona mah baris ngareformasi ieu kaayaan kaulah nun aceuk.
perlu direformasi Raja Kieuman. Kurang ajar sia bisa ngomong make nyebutkeun atas nama Rahayat. Make nyabit reformasi sagala deuleu ya. Nu tetela maneh geus nyalahgunakeun kesempatan sia Kunjaya edan. Nu nyata aing mah nu kawasa di negeri deuleu. Aing wenang hukuman sia deuleu. Kangjeng Raja nya benduna Kapatih Kunjaya nu disangkana memang pohara jahatna. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Para mitra pamirsa, kulantaran antara Kangjeng Raja sinareng Kipati Kunjaya nu sakitu sarua bedangna. Itu nyeuna ieu nyeuna bari jeung Patih Kunjaya geus kumawani ngalawan ka Kangjeng Raja. Ngadatangkeun rasa keheul oge pikeun Patih Winata. Nu matakna poe Ki Patih Winata kedah carita tandesna teh. Hei Kunjaya, kurang ajar sia geus campela kumawani ngalawan ka Gusti Raja. Ye ayeuna aing rek muka lampah andik iblis andika Kunjaya. Tadi nama ieu kaayaan teh rek dibuka tibeh ditu mula sejadi uningakeun tibeh ditu keneh ka Kangjeng Raja. Ngan bisi majarkeun ngadu domba atawa ngayakeun riributan tapi ayeuna kapaksa. Kapaksa aing rek terus terang yen sanyana andika jeung si iblis raksa bungkayak. Geus migawe laku lampah teu bener. Geus ngalantarankeun Raden Santiaji sareng Nyimas Larasati ditenung jadi satu. Aing panasaran keneh deuleu. Sok, lamun andika bener-bener kasebut lalaki langit lalanang jagat geura sang hareupan kaula ieu. Urang tarung begalan pati ulang siderak-rak iga urang ogol begalan pati jeung aing. Sok sia kurang kajar urang sama-sama nyekel sabuk nilang tatu. Uguh we para wargi ngabandungan omongan Patih Winata saperti kitu. Menireuh geuneuh krai pias beungeut Patih Kunjaya ngarasa ambek nu taya babandinganana. Nu matak harita keneh ge ngajeleng nangtung bari jeung sentak porongo sagala. Kurang ajar sia Winata. Abongkeun bibir teu diwengkul etah teu tulangan. Kawasaan boga keneh kakuatan wae sia make hayang diteruskeun gelut jeung aing sagala kurang aja. Sok sia geura bijil tah mun nyata wani keneh ka aing Winata. Aing moal buru ngalawan ka sia. Aing moal buru ngawarah ka sia deuleu. Cembre Kunjaya. Kangjeng Raja nyentak bari molototan ka Patih Kunjaya. Sangka nyaan anjeun jahat. Sangka nyaan anjeun geus kasandingan ku iblis setan ida jilatna tuloh. Ya, Kunjaya, keluar sia kabehanana jeung si raksa bungkayak buru sia Kunjaya. Diwarah sia ku aing deuleu. Nyagi kira aing rek sieun. Hayu keluar deuleu. Ceneng ki raksa bungkayak mideulaan ngagajeleng kaluar ti jero karaton. Sakedeung geus ngabedega di buruan karaton. Seaka jeleng Patih Kunjaya nu geus ngagajeleng malah geus nangtung gigireun guruna Resi Raksa Bungkayak malah terus narangtung harita. Dan jaga keluar sia Winata, ku aing ditungguan di luar deuleu. Geura keluar sia Raja Edan. Aing geus teu sabar ye hayang geura gelut jeung sia. Gancang geura keluar sia Rangga Padika. Pokna Resi Raksa Bungkayak deui ditah kaluar ka Kangjeng Raja Rangga Padika. Seaka jeleng Patih Winata geus kaluar, harita teh nangtung hareupeunna Patih Kunjaya. Bari bangun nya hayang geura tarung patutunggalan. Kangjeng Raja Rangga Padika nu masih kene aya di karaton pohara benduna nyaksian sakabeh kajadian nu lumangsung ayeuna. Kurang ajar sia Kunjaya, bener kaya kieu mah kudu diwara. Lantaran geus sapongko jeung guruna nyeun kaonaran di nagri deuleu. Kakang mugi kakang ulah nyiksa pun adi kakang. Sing hawatos ka jisim abdi kakang.
sing hawatos mugi kakang ulah nganiaya karai kunjaya kaulanun atuh hato buruk-buruk papan jati ge eta teh dulur kene. Nyimas Nawang Asih sumamat kanu janten caroge bari miharep sangkan Kangjeng Raja teu katutuluyan nganiaya ka Patih Kunjaya da dihenteu-henteu ge apanan eta teh nu jadi adi. Jempe sia Nawang Asih nu tetela Andika pohara jahatna deuleu. Andika geus sapongko jeung si Kunjaya tiluan jeung si Raksa Bungkayak nu geus ngalantarankeun anak kaula jadi sato jeung mitnah ka Nyimas Nawang Asih. Bener henteu pokna Kangjeng Raja bari molotot teu ngiceup-ngiceup terus mencerong ka Nyimas Nawang Asih dibarengan ku hawa nafsu nu ngagedur taya babandinganana. Najan ari manahna mangaku nganyakeun kana naon rupa nu disaurkeun ku Kangjeng Raja, tapi Nyimas Nawang Asih tetep mungkir. Naon ari kakang da teu rumaos abdi mah. Teu rumaos midamal kalakuan kitu kakang. Nu bener sia Nawang Asih. Nyarita nu bener ka aing deuleu. Leres kaulanun kakang teu rumaos isim abdi mah. Moalnya jisim abdi lu katega nyiksa ka Nyi Larasati sareng ka para putra Raja sadaya. Mugi atuh kakang sing percanten kaulanun. Menike kepehan Nyimas Nawang Asih harita hayang dipercaya kalayan hayang dipikarunya ku Kangjeng Raja. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita para wargi menike kepehan Nyimas Nawang Asih harita teh hoyong dipercantem kalayan hoyong dipikarunya ku Kangjeng Raja. Atuh nganyakitu sakedik oge para wargi Kangjeng Raja henteu percantem kana kasauran Nyimas Nawang Asih. Jempe sia aing mah teu percaya deuleu. Syak gaplok para mitra pipi Nyimas Nawang Asih dicabok sababaraha kali. Aduh, ampun kakang, yang ampun. Nyimas Nawang Asih meniko koceakan bari jeung ngajeh-jer di handap. Jempe sia, sehat gampleng. Aduh, ampun, yang. Nyimas Nawang Asih geus kokoceakan deui, ngarasakeun kanyeri nu taya babandinganana akibat disiksa terus-terusan ku Kangjeng Raja nu kaayaanana keur pohara benduna. Keur kitu kareungeun sora Ki Raksa Bungkayak nu susumara di buruan karaton sorana mata katorekan. Raja Edan gancang kaluar sia, montong nyiksa pamajikan dulu. Aya kawani malawan aing sia. Gancang sia geura kaluar Raja Edan. Kurang ajar sia dasar guruna Edan. Dasar guruna iblis deuleu. Kajeleng harita sakedeung Kangjeng Raja geus nangtung di buruan karaton. Geus pahareup-hareup jeung Ki Raksa Bungkayak. Hehehe, alus, hayu raja kurang saeunan sia. Urang ogol begalan pati jeung aing. Urang ngadu ilmu nak reja jaten deuleu. Wah, montong somong sia. Hirup teh Raksa Bungkayak. Aing moal mundur sasiku moal ngejat satunyang beas deuleu. Aing baris ngalawan ka Andika deuleu. Walon Kangjeng Raja teuneng ludeng taya kakeueung, tanang taya karingrang dina nggoning makalangan. Urang aja rasakeun ye gempuran aing deuleu. Siap. Tungtungna para mitra antara Resi Raksa Bungkayak jeung Kangjeng Raja Prabu Ranggapadika geus teu bisa disingkahan deui kajadian tarung ogol begalan pati pada ngaluarkeun pangarti nu kapimilik apa jeung pangabisa nu dipibada. Hebat jogol begalan pati mah para mitra sadaya. Ieu merebut kinaon atuh mangga urang teraskeun. Nya kitu deui Patih Kunjaya sareng Patih Winata. Geus teu bisa disingkahan deui der tarung patutunggalan sarua pada ngaluarkeun wewesen jeung jajaten. Sarua gagahna sarua saktina Patih Kunjaya ngaluarkeun ilmu panemu nu ti heula katarima ti Resi Raksa Bungkayak. Sedang Patih Winata ngaluarkeun sakabeh ilmu panemuna ti Mama Kiai Ampel Gading. Nganya kitu lila-lila mah Patih Winata leuseuh oge kaayaanana.
malahan mapohara tu genah deui lantaran Kangjeng Raja Prabu Rangga Pandika katingalina geus ngagoler taya-daya akibat teu kuat ngayonan elmu Kirsi Raksa Bungkayak kakeunaan ku Aji Pupul Bayu nu mata kletek lungse Kangjeng Raja kaayana lir kapuk kaibunan lir kapas kahujanan lain bobodohan kulantaran Kangjeng Raja Rangga Pandika geus ngagoler taya tangan pangawasa tungtungna Patiwinata jadi dihurup kuduaan Patiwinata disinghareupan Kursi Raksa Bungkayak jeung Pati Kunjaya lamun teu dibantuan Kursi Raksa Bungkayak mah Ki Patiwinata tacan karuhan ngalaman ripuh tapi ku ayana dihurup kuduaan antara guru jeung murid tungtungna ngajoprak taya tangan pangawasa Patiwinata teh dina kayan Patiwinata keur ngagoler di handap kitu gancang ditiup Kursi Raksa Bungkayak bari ngaluarkeun angin ciciptaan nu pohara ahengna tungtungna siung blesir Patiwinata kabawa ku angin ciciptaan nepi ka lesna teu katingali deui malah sorana nu waktu tadi kokoceakan ayeuna geus jempling bakating ku geus jauh-jauhna Ki Patiwinata kumalayang kabawa ku angin ciciptaan anu rongkah jeung kacida ahengna lain deui nalangsana jeung sungkawana keur Kangjeng Raja Rangga Pandika nyaksian papatih nu ayeuna geus teu aya di dinya akibat kabawa ku angin ciciptaan pohara rongkahna kahayang nama terus nyusul hayang terus melaan Ki Patih ngan bae teu bisa daya nu aya mah manehna ge apana kaayaan ayeuna iwa tiga gerungan we bari jeung ngarasa leuleus lungse taya tangan pangawasa nyaksian kayan Kangjeng Raja Rangga Pandika nu ngagoler bari jeung gegerungan ngarasa sugema taya babadinganana pikeun Pati Kunjaya jeung Mamarsi Raksa Bungkayak teu sugema kumaha atuh pikeun Pati Kunjaya lantaran eta anu ditunggu-tunggu ti anggalna mula geus tiba heula dirarancang atuh tiba heula atuh cenah dipikir-pikir kumaha carana pikeun ngajatohkeun Rangga Pandika anu mancen nyata di eta nagara anu Nyakrawati ngabahu denda di eta nagara ngaheuyeuh dayeuh ngolah nagara di eta nagara nu matak ayeuna karasa kumanehna bunga luar biasa bungahna lantaran ningali Kangjeng Raja geus teu aya teu upaya atuh cenah para mitra ayeuna mah ceuk paribasana dikoer oge cenah ku eta kutumak meureun moal ngalawan da kitu awakna leuleus lungse awakna lir ibarat anu lumpuh wae kaayanana Raja Rangga Pandika hal ieu nimulkeun kabungah nu lain lumayan pikeun Pati Kunjaya lantaran sakedeung deui Pati Kunjaya dina pipikiranana baris nyepeng kalungguhan di eta nagara minangkana mah jadi raja we para wargi raja meresep cenah loba selir aduh jadi raja mah loba selir para wargi ngaso heula para wargi ngaso para mitra pamiarsa nyaksian kaayaan Kangjeng Raja Rangga Pandika anu ngagoler bari jeung gegerungan ngarasa sugema taya babadinganana pikeun Pati Kunjaya jeung Resi Raksa Bungkayak nu matak duanana ge nepi ka seuseurean lelenggakan bakating ku bunga-bungana watir oge kraing waduh nyaksian Kangjeng Raja siga gateu teu bisa cengkat ukur gogoleran bari jeung gegerungan Ki Pati Kunjaya geus teu aya rasa hormat deui memang bener euy Kunjaya aduh karunyana mana taku kaula ge ngan hehehe puas we lumata kari jadi jalma ulah somong ulah adigung ulah lowa ulah bongkena jadi raja jadi ayeuna ripuh deuleu aduh alah ampun yeung ampun Kunjaya euy sing eling Andika Kunjaya geura cagerkeun aing aduh Kunjaya aing geura cagerkeun deui okna Kangjeng Raja lumengis estuning matak pikawati reunaker
karunya teuing raja gagah nepi ka melas melis kitu euy Kunjaya. Wah. Balsina baheula gagah teh. Mana nu baheula sok jadi tukang marentah ka kula teh. Kanyataanna mah ayeuna geuning andika teh taya kakuatan naon, taya kagagahan naon Raja Edan sia. Gus, ulah diajak ngomong wae Kunjaya. Angguran mah ayeuna geura asupkeun ka panjara. Ulah dihijikeun jeung nawang asli ulah. Waktosna seet.